Astagfirullah. Si belang ini naon eta? Lang, woi. Istighfar lang. Mang, ampuni urang mang, wayahna mang. Urang teu sanggup ninggalkeun anak pamajikan mang. Tuh tempo, image cicilan 300 juta 20 tahun. Bunga 400 juta. Coba pikir kumaha mang. Polang umur eta bang. Sing polongan keneh dia. Ninaonnya ketimah di dia. Pokoknya mang, minta belas kasihana urang mang. Can nyakolakeun anak, can belikeun pamajikan skincare. Lang. Geus lang meujeul he. Karunya batur. Kieu be, coba bayangkeun mun sorangan jadi posisina. Loba bayareun, maraban anak pamajikan. Tiba-tiba sorangan dipaehan. Kumaha coba nasib anak pamajikan sorangan? Urang kudu bijak lang dalam ngambil keputusan. Ingat lang, mensana in corpore sano. Tuh mang, bener mang cik baturan mamang mang. Aing jadi ikut sedih nih barudak. Bener barudak, ternyata orang kudu lebih bijak dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah, nuhunnya mang urang masih diberi kesempatan hirup. Papa, naon negara neng bae tadi? Mama, iya aya tamu mah. Aja kalebet atuh sina ngaleueut. Mang, iya ewe urang. Lamun iya anak-anak urang. Alhamdulillah, urang 10 tahun rumah tang. Menta kecap.